Nah mawi ku ayeuna pangasan sapertos kieu ku ayeuna urang laksanakeun syariat agama ieu semata-mata mangrupikeun penopang mangrupikeun panojer lamun rek runtuh akan dipanghalang tina azab jeung siksa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila sadaya makna anu kasebatkeun putuh Mekah sakumaha tadi idza jaa nasrullahi wal fathu nalika dongkap pertulungan Allah sareng putuh Mekah artina putuh Mekah teh asalna minangka di Madinah ataupun di Mekah kalau di Madinah wangkit harita upami kanjeng sadacan hijrah di Mekah dina jangka 13 tahun mantena dakwah jeung tabligna ngembangkeun agama Islam teh ceuk parebamun sabda mah door to door. Namun margi nama make door to door ku cara halus jeung haraosan margi wangkit harita penganut agama Islam anu ikuti ka kanjeng teh cuman beberapa butir sama sabarajawi sehingga badai ngembangkeun jeung ngadawakeun agama Islam teh bantuneun sehingga dina jangka 3 tahun setengah kanjeng sadacan hijrah tibatan berhasil kanjeng hijrah ka Thaif kada kabare peraya hijrah di kaabdina kitu keneh anu akhirna dina jangka 3 tahun setengah kanjeng di boikot kurang kures teu kenging aya anu ngedaya kenging ngarencangan sumonten baik dagang maupun anu teu kenging jalankan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jamaah anu akhirna menjelang bulan Muharram ieu minangka kanjeng bade diperlaya ku gegeden Quraisy sepakati sabaraha suku dionang munceun basa kiwari mah para jegerna supaya minangka ngamateni maehan ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya rahimakumullah dina sasi Muharram eta kanjeng minangka sepakat bade dimateni tos siang keneh dijaga bumina pikeun di mana Muhammad keluar atau makin ditanya deui. Nah, anu akhirna kanjeng ku Allah Subhanahu wa taala ngarampungan malaikat Jibril kanjeng diperah hijrah ka Madinah. Menawi terdapat dina riwayat kanjeng sabada maghrib disarangan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq lajeng sadeacan angkat ka Madinah linggih heula di Guha Tur dan Guha Hiro ka Jabal Tur. Janten kanjeng angkat ka Guha ka Jabal Sur ka Guha Tur. Anu padahal ti siang keneh dugi ka maghrib teh sakuring bungking di bumi kanjeng teh tos dijaga maksana bade dipateni kitu ning kersane Allah Subhanahu wa taala cenah geuning kanjeng ngalangkung sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq anu janten keduana lajeng angkat ka Guha Surtea lajeng didinya linggih heula 3 dinten 3 wengi sauna dina jangka 3 dinten 3 wengi di sauna ku salah riwayat sok dikirtunan tuang teh ku Siti Fatimah radhiyallahu anha bojona Sayyidina Ali bari susurumputan api-api ngangondoma da pukus ieu ku Abu Jahal dan akhirna tinggalkan kanjeng begitu dipilih di kabudina raya lajeng digentosan ngalingihan pangemogan teh ku Sayyidina Ali karamallahu wajah mantuna saing mantuna kanjeng Nabi Muhammad SAW berikut kapiraina. Nah sadageuning Muhammad teh eueuh jigana meureun eta Abu Jahal teh ku Sayyidina Ali masieun da asadullah teh ban. Jadi asadullah teh meongan Gusti Allah ada asal teh pameong. Ari Allah Gusti Allah. Jadi meongan Gusti Allah mah tasieun ku Sayyidina Ali. Nah, anu akhirna sadageuning dina sabada 3 dinten 3 wengi kanjeng di Guha Sur lajeng geugasiana kanjeng angkat ka Madinah tunggang ontak hiji kuduaan Pak rek naon hijrah ka Madinah teh hayang ke Balkorma hayang lega tanah
Islam lain pada urang terakhir terang ke mana ka Irian Jaya, ka mana ka Sumatera, ka mana ka Kalimantan aya naon tanah tapi jana terang diberi 5 hektar sewa mata lawan aya warga tanah berupa itu ke Kalimantan kayak ke Kalimantan atau ka Irian Jaya gitu kira hari urang mah seperti itu menang tenang eta oge demi ngarobah kehidupan urang tenang eta oge ngan kade hilap bade seueur bade sakedik kehidupan urang teh kade urang teh kamo bakal ibadah urang kamo bakal ibadah urang teh pokona ibadah apa lobanya seminang kana main lantaran wapopo ka teu nyasar nepi ka pos salat ulah saya mangga upami ngan utamina anu kasebatkeun hijrah teh saur Kanjeng da geuning lah hijrah apa dapat diwalakin jihadun waliyakun. Jadi daya hijrah sabaraha putur muka di tahun 8 Hijriah tapi bakal kenging nilai-nilai hijrah ku jihad carane niat hartina bar urang ayeuna urang teh urang geus jihadun nabi ning nganturkeun bumi angkat ka masjid demi pangao itu pun hijrah keneh da sanu asal pokok hijrah Kanjeng Nabi bade ngembangkeun agama ini nilai kalimatillah di Mekah ka Madinah justru urang oge upami nadama saur Kanjeng al muhajiru man hajaro mana Allah. Jadi hijrah hakikiyah sabaraha putur Mekah terbiasa aya hijrah sabaraha putur Mekah ngan bakal kenging nilai hijrah di mana urang sanajan bari aya di bumi tapi urang ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar ngan urang ulah ieu atuh deui gitu atuh gimana kupingkeun cenah di bumi ieu ge sanajan ari kitu bakal hijrah patuh hijrah. Jadi hijrah ti bumi gitu ti bumi ka masjid kaduana saur Kanjeng innama ilmu bita'allum innama ilmu ya'ti wa yuta. Jadi ilmu teh urang kudu dongkap kana tempat ilmu urang ilmu dongkap ka urang ngan upami ayeuna urang geus teu bisa usik malik teu bisa urang angkat ngupingkeun urang kana pamosan di atas bantal di atas kasur itu pun sami buah alus keneh ngagoleh itu daripada ngagoleh heula eta mah hari bisa lumpang mah geuning saur Kanjeng eta cenah kumaha karenis pengeras suara mun aya beunang karenis mah Gusti cenah ka kuping ku abdi oge saur Kanjeng ka Abdul bin Maktub sahabat anu tunanetra tah nya ari maneh sok ari nikah mah maneh kudu datang ka masjid walau habwan maneh kudu datang berjamaah ka masjid sanajan urang dongkap ka masjid teh ku ngesor atau ngorona ieu saking wajib-wajibna ngaji ataupun berjamaah kan gitu. Jadi eta mah goyahna katokna bila mana saya teh upami urang teu tos biasa daya teu upah geus jadi ulah ka kasur eta mah wah malau urang masih ke negara ini mana hari kasawa kuat hari maksud kuat hari ngaji sadar teu kuat nya hari macul di jam 7 hingga jam 12 nyara 50.000 di pucang sehati nepi ka kuat apa nafrok apa terpacul hari ngaji sadar teu kuat eta mah sadabibina gitu kira-kira malah karuan aja ya bereta mah geus saja mana nah Kanjeng begitu angkat pikul guasur lajeng dugi ka jalan aya sayembara lantaran teu kapilarin Kanjeng di mana ayana maka Abu Jahal CS panggil tarita ngaitkeun sayembara jeung pengumuman saja mana-mana ke Muhammad baik mati maupun hidup maka bakal dibere hadiah 100 onta atau ribut Mang Jarot TRT ngumumkeun Mang Jaman ngumumkeun di sana mana saja mah seperti bieu 100 onta teh apa lamun ayeuna kira-kira urang pantayawan tah sapi bae anu umumna dia mau kurban teh rata-rata 25 juta kan ini teh berarti lamun 100 seberapa 2 miliar setengah anu sana anu teu
Dungdung mangdani kayak itu kadieu. Kokolohok nyangan Kanjeng. Akhirna anu nguping informasi bahwa Muhammad baru menuju ke Madinah, kakupingan kuki Suroko teh. Suroko minangka saged bawa berangnya sadaya tumpak kuda lain tumpak mentah deui supaya pada nyusul Kanjeng parantos angkat ka Madinah. Pas duwi Suroko yen eta telas Muhammad nuju tunggang onta dituntun ku Sayyid Bakar Siddiq. Pilih gentos minantu jeung mitoha. Pilih gentos cenah geuning malah punten itu cara gede. Pas dugi ka Madinah cenah geuning bagian giliran Sayyidina Bakar Siddiq Kanjeng nuntun onta atuh urang Madinah teh pika tolong badru alaina jeung saterusan tolong badru teh tidinya anak nyimirakan masalah tolong badru alaina teh mangrupikan marhaba ngamarhabakeun ngan wilujengkeun ku malangkungan eta qasidah Kanjeng dugi ka Madinah atuh nu dionyong-onyong teh nu di itu teh nu di jalur onta pada teh sama Bakar sih kaku anyahan kang rupa dia beunang kira-kira urang lamun dan ayeuna meureun antara ajengan dituntun ku santri bagian anu pakai santri nah kitu kira-kira urang atuh padang ngangkeun pada kukumaha geura hoyong yen meunang kasbatkeun Muhammad di kitu gitu anu padahal cenah geuning barang dijelaskeun yen minangka mah ieu takang jemaat kitu bener. Tadi ieu salah siwas di antawis Kanjeng Sayyidul Anbiya wal Mursalin seperti kitu henteu teu adigung-adiguna henteu. Jika lamun ayeuna apanya? Oh ayeuna apa sok kitu geuning. Jadi ayeuna mah kadang-kadang nah acara RT acara geus adigung pas gitu ieu mah Sayyidul Anbiya wal Mursalin pimpinan para nabi para malah moangieun alam dunia upami teu nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu laulaka haratul akhlaq gitu sallallahu dina diskursina ngan Kanjeng henteu adiguna seperti urang-urang biasa. Ya, salah satu modal mempelajari keberhasilan Kanjeng teh sapertos kitu. Nah, akhirna barang begitu dongkap Suroko yang terang eta Kanjeng Nabi, lantas Kanjeng ka Suroko teh narajang rek materi Kanjeng Nabi. Pas bacakeun eta kudana dina sakitu minangka batu jeung geusi pancen digebros ngalop eta kuda teh hudang deui gagubrol sakali ge hudang desa menang gagubrol deui barang cenah geuning panabang barang ditaruh ku Kanjeng ari ente cenah Suroko nak kunaon make itaeun nya ayeuna teh cek Suroko teh Gusti abdi teh teu ijin teu ngewa sumawanten amal ngan abdi teh ku hoyong kenging buruhan sabab cenah di Mekah abdi nguping bahwa di mana ngengkeun salira teh bakal dibere 100 onta nya sok atuh maneh pilanah sada jamaah ku hilim na Kanjeng ku aris na Kanjeng ku lemah lemut ka Kanjeng ku kira-kira lamun mangata nang mangari lamun aya boga musuh geus ngajong kira-kira di kumaha jika nama ditanya deui majuri entok kudu make jan ayeuna merek rek hayang hadiah rek kumaha ayeuna nya deui nutrisi kali padahal kitu bener tapi Kanjeng mah henteu kitu anu akhirna ku kataji hilimna Kanjeng ku kataji arisna Kanjeng ku kataji bijaksana Kanjeng akhirna Suroko teh ngucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul masuk Islam Pak balik deui ka Mekah eta Suroko teh di Mekah geus ngagimbung jelema nah bener atuh pinter hasil atuh pinter ka Suroko anu akhirna pas dugi ye Suroko ka Mekah pada nanya mana cenah Suroko Muhammad teh minangka nama cuma teh Suroko ayeuna mah kuring lain bawa sirah Muhammad lain bawa mastaka Muhammad lain bawa bangkeun Muhammad tapi kuring ayeuna mah bab
langsung. Tak, ya salah satu di antaranya wis orangnya ini ud'u ila Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di mana orang dakwah, di mana orang tabligh, di mana orang ngajak mereka dulu mereka batur mereka keluarga ataupun kata tangga bil mau'izatil hasanah. Ku basa basi anu maluhur anu sopan santun tadi begini. Ada orang kan kadang-kadang orangnya kadang-kadang orang tua yang jangan sebaik umat kanjeng, tapi kadang-kadang tina perilaku kasus abdi pribadi yang paling utami justru kadang-kadang sok kasipatan ku sifat seperti semua. Nah, bila asal jamaah di antawisna saur kanjeng setelah kanjeng ka Madinah akhirna maka saur kanjeng mungkin la hijrata ba'da fathi daya hijrah sabada putuh Mekah nyata putuh Mekah teh kekuasaan uang kita baik kenegaraan maupun agama kenging ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saat masalah ini surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dugika abul-abulan alit-alitan melebat karena agama Islam. Setelah masuk agama Islam, fasabih bihamdi rabbika. Ada yang kabeh kudu maca tasbih jeung puji Gusti Allah, disarankan ku alhamdulillah subhanallah walhamdulillah jeung kudu tobat nyuwunkeun pangampura ka Gusti sabab Gusti Allah innahu kana tawwaba. Pilna sadajamaah upami tadi nyabatkeun kana lahir pada pati tapi upami sakuma tadi bila mana orang hoyong nilai-nilai hijrah seperti tadi maka orang tiasa ku jihad sarniat. Namun atas buatkeun jihad ada jihad urang maka ulah sababna hartoskeun saperot teror ris ulah urang mah urang ulah dacan kuat kok bunuh diri mah nah kira-kira pasal jangan korban anu tertua terdosa tapi kamu urang meureun sak masuk kanjeng we nalika kanjeng mulih tina hipang perangan lajeng linggih istirahat maka kanjeng ngadawukeun para sahabat aya urang geus balik anu capek anu ripuh urang itu urang ieu minangkan tapi justru urang wangsul ka bumi teh disebutna perang anu tarima jihadul asgor hartosna perang tanding anu sakitu ripuh teh disebutkeun perang alif dek payunan jihadul akbar. Para sahabat ngaros tiraos tadi sakitu ripuhna disebutkeun perang ari ayeuna bade ka bumi disebutkeun jihadul akbar. Nanaon cenah Gusti jihadul akbar teh anu kita geus ribuh geus ripuh geus tidur geus yeuna saur Kanjeng urang anu leuwih bangga mah jihadul akbar teh merangan hawa nafsu merangan hawa sadayana ceuk nafsu mah abdi ngawangkong sapertos kitu nafsu mah mungeun ma'arif ngaji seperti kieu ceuk nafsu mah mungeun sadaya kasus perilaku baik dan sebagainya ceuk nafsu mah horeamun eta umumna urang ibadah numawi pilana sadajamaah urang dina urang jihadun nafsi ku jiwa jihadul mali ku kekayaan jihadul kuwati ku tenaga berikut niat urang seperti ayeuna salami urang Allah maparin kawan sadaya yuswa kesehatan sadamana ieu ge insyaallah bakal kadu nilai sapertos jihadna jeung hijrahna Kanjeng bila mana urang tiasa merangan hawa nafsu dina atos masalah urang upami teh mah teu patos daek janten daekan anu asal urang sae desa patos sae janten sae anu asal urang teu rajin janten rajin itu pun kasebutkeun jihad keneh atau hijrah keneh mari anu seperti hijrah teh sareng al muhajiru mana Allah al muhajiru man hajaro mana Allah hijrah teh adalah jalan anu melaksanakeun perintah Allah jeung nabihan larangan
Gusti Allah sekalipun aya tempat urang ingkah tapi teu angkat hiji tempat ka tempat anu sanes pilna sada jamaah rupina kalau darsan dina waktu ieu sehubungan sareng kitab ogean sadaya deui rupina urang kaji masa urang paosan karo urang tasyakur katiluar istighosah mudah-mudahan kungalungkuan amal saya mudah-mudahan narupiah baik serta cobi pribadi keluarga itu negara urang sadaya anu matak menghambat baik tina segi perjalanan bagaimana para urang kasar atau urang paosan ataupun urang ibadah mudah-mudahan kungalungkuan teh mudah-mudahan Allah ngalimpahkeun pertulunganana mudah-mudahan ieu panyawa alias musibah anu melanggar orang teh masih laras-laras engal dihilangkeun dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Umumna nomor pihak pribadi kurang sadaya salam maksar sampai urang anu saya diparing Allah Rasulullah mudah-mudahan asyana aya panjenengan Allah Subhanahu wa taala baik sarta yang sedina urang teu mampu pikeun handaranana mudah-mudahan urang tiasa dipabari kemampuan kungalapungan taufik hidayah di ayat katus inayat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Ala dikuliah nakrul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.